Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng Mang Adul dina acara dongeng Sunda dina jejer carios kasasar lampah bagian katilu. Sateuacan Mang Adul ngawitan kana lalakon terasanana dongeng Sunda kasasar lampah anu katilu ieu. Mang Adul bade nyuhunkeun heula pangrojong ti sadayana. Supados sakali deui di subscribe heula, di like, di komen sareng di share supados pamiarsa tiasa uninga kumaha kelajutanana dongeng Sunda anu bagian salajengna ya. Atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos dongeng Sunda kasasar lampah bagian katilu ku Mang Adul baris di pedal. Prung wilujeng ngadangukeun. Aya manusia kemenyan manusia paleun teh geuningan palian sigang dicirian ke kaula kalieu manusia. Astagfirullahaladzim, surah naon atuh etanya. Aduh, uing mah jadi sieun. Ma, Bapak, ya Allah, tulungan abdi. Aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibongkeng sasamat ka indung jeung ka bapana bari terus manehna babacaan sabisa-bisa da dihenteu-henteu ge manehna teh pernah diajar ngaji, malah mah masih keneh diwurukanan ku Haji Bashar. Sieun manusia kunaon geuningan sigan sieun keur naon manusia geuning kekerayeman kitu manusia. Si bongkeng terus babacaan sabisa-bisa pokona mah anu pernah diajarkeun ku guru ngajina jeung ku kolotna terus ku manehna dibacakeun. Tapi aneh lila kadilaan dibacakeun tapi eta makhluk teh henteu bisa leungit sorana teh cing horeng atuh ngaran-ngaranna budak anu kalimpudan ku rasa sieun meureun maca bubuluaan oge sakarepna kadang bener kadang henteu dieung merenah jeung henteu nama. Tapi si bongkeng terus we babacaan da ceuk pangrasana mah bener babacaanna mah. Padahal anu kadenge ku makhluk anu teu kaciri mah si bongkeng teh siga keur kuciwesan teu pararu. Beuki lila eta makhluk teh beuki ngadeuketan. Rarasaan si bongkeng makhluk eta teh aya di saluhureunana. Bahkan lila kalilaan akhirna makhluk eta teh nemongkeun diri ngabeleg gedeg-deg jangkung gede beungeutna serem sihungna kaluar kukuna rangoas puukuna gondrong. Atuh si bongkeng ningali areupeunana aya nu pikasieun teh beuki sieun wae beuki reuwas manehna ngejat ka tukang teu sadar di tukangeunana aya ember. Manehna nincak kana ember anu niat erek ka tukang malah ngarontok ka hareup bari manehna teu sadar ngucapkeun doa dahar. Ai ngaran-ngaran sifatna macakeun doa dahar mah meureun da diajar ti leuleutik ku kolotna. Mainna teh beneran pas ngagabruk bari macakeun doa dahar atuh si makhluk eta teh ngacerit bari ngagajel ngajauhan si bongkeng. Allah mamalikan api marojak tanah wagina ada banar mah. Ampun manusia, ampun aing leuwihangkeun manusia aing tahu. Ampun manusia
diangkat. Akhirnya makhluk anu pikasieun teh ngajauhan si Bongkeng. Bari gogorokan minta ampun tulung pangrasa manehna memberi erek di dahar ku si Bongkeng. Dan geus puguh si Bongkeng macakeun doa dahar. Lain eta jurig apal kana doa dahar mah nya. Bener akhirna eta jurig teh ngajauhan ninggalkeun si Bongkeng. Sing sanajan si Bongkeng tikusruk, tapi si Bongkeng ngarasa atoh kacampur jeung aneh heran. Sirahna cungkedang ulak ilik, mainan neangan makhluk eta eueuh sama sekali. Bahkan angin anu bisa tadi ngaguru oge ngadadak leungit. Kunial si Bongkeng hudang. Heran euy. Ka mana nya nu tadi euy? Bet eueuh. Jawaring bet sieun sia makhluk narek dihakan ku uing. Nah, aku naonnya? Emang uing serem gitu? Heran uing mah. Aduh. Aya nu kieu ari uing ieu aya di mananya? Aduh, hayang balik mah bapak. Papageun atuh uing mah. Aduh. Itu kulutu si Bongkeng. Bari pek ngeprukan bajuna mahena ulak ilik. Tapi teu poho kana sair mah anger we dibabawa dicokot deui sakalian jeung emberna. Benerna ieu uing aya di mananya? Heran uing mah. Ka mana atuh ayeuna nya uing kudu ka mana? Ah hayang nyaho erek mapai we ka jalan ieu. Sugan we atuh aya kapanggih pangbalikan atawa aya jelema keur pananyaan. Rek sakalian rek diteangan tadi Mang Haji Bohim. Tadi teh siga aya bener Mang Haji Bohim da. Uing teh salah, uing teh lah bener uing mah. Rek diteangan Kitu gerentes si Bongkeng. Bari manehna ngalengkahkeun suku anu maksud erek mapai-mapai jalan anu ngabulungbung. Sugan we cenah papanggih deui jeung Haji Bohim atawa jeung saha wae anu bisa dipake pananyaan keur jalan piang balikan. Si Bongkeng terus leumpang nuluykeun di lalampahan mapai-mapai jalan anu ngabulungbung ka hareup panjang. Tapi si Bongkeng ngadadak eureun pek luak liuk. Soalna si Bongkeng ngadenge hawar-hawar suara-suara anu tadi kadarenge deui. Pek si Bongkeng teh ngagerentes. Nah nya bet aya di suara nu karari itu. Padahal uing ditinggalian teh eueuh da. Di mana eta nya? Naon aduh. Uing asa sararieun kieu. Kumaha nya? Aduh. Nyumput we kitu. Si Bongkeng terus luak liuk. Kadang-kadang ka tukang malik geuning eueuhna naon. Ningali ka luhur biasa caang. Kaki gir oge eueuhna naon. Tapi suara anu ngagerem jeung ngakuru suara angin teh tiba-tiba asa ngadeuketan. Barang si Bongkeng rek ngarengkah, tiba-tiba kaayaan jadi poek deui siga rek magrib. Anu siga rek hujan teh angin ngadadak gede deui ngakuru. Suara anjing sing garaung, suara manuk, suara uncuing, suara sagala disarada atuh si Bongkeng teh ngadadak ngarempot deui. Can ge acan si Bongkeng sadar kana kaayaan, tiba-tiba manusia rek kamana deui manusia. Geus we hayung ngilu jeung kaula manusia. Ku kaula rek di ditu dibere pagawean manusia. Hayo ngilu manusia. Si Bongkeng kaget. Soalna suara eta teh asa teu bireuk deui. Nya heueuh atuh daripada da puguh suara eta teh anu tadi geus pernah nyampeurkeun manehna jeung anu kabur ku manehna nyebutkeun sieun dihakan. Tapi si Bongkeng ngadadak wani pas manehna sadar yen makhluk nu tadi teh ku manehna sieun dihakan, ngadadak kabur. Manehna teh ngarasa boga wawanen atuh inget kadinya mah. Terus manehna ngakurowok nangtang kana eta makhluk. Hei ya jurig, sok ka dieu lah wani ka uing. Hayang dihakan ku uing sia, sok lah. Tingali uing serem tuh, sok ka dieu turun sia. Nemongan ka uing, buru ieu. Sia sok lah. Kitu gorowok si Bongkeng bari pek manehna sungar sengir. Siga anu nyingsieunan budak. Manehna gagajelengan.
terus we nantang ka eta sia teu wanian ka uing lah, mana sia teu nemongan sok turun atuh ka dieu nemongan ka dieu hayang dihakan ku uing sia sok lah uing teh ya si Bongkeng. Si Bongkeng terus susumbar ka eta makhluk ngarasa manehna wawanen teuing manehna ge da can yakin kunaon eta makhluk teh bisa sieun ku manehna teu sadareun yen makhluk eta teh sieunna teh padah si Bongkeng macakeun doa dahar. Manusia geuning gede wawanen maneh manusia wayah manusia kudu milu ka kaula soalna maneh geus dicirian manusia. Eta makhluk kadenge deui sorana bari teu kanyahoan ngabelegedegna di hareupeun si Bongkeng. Atuh si Bongkeng teh rada ngarempod ari geus nemongan mah anu tadina gede wawanan teh manehna rada ngarempod deui ka tukang bari niat erek kabur. Si Bongkeng malih ka tukang anu niat erek kabur erek lumpat tapi teu kanyahoan datangna makhluk eta nyapak ngabelegedeg hareupeunana. Si Bongkeng malik deui ka tukang deui nyapak aya deui seolah-olah eta makhluk teh loba aya di mana-mana ka mana wae si Bongkeng nying hareup di dinya aya makhluk anu pikasieun. Atuh si Bongkeng dibere kaayaan kitu beuki soak we beutna haropak awakna ngadaregdeg manehna geus teu bisa nahan kasieun anu bener-bener kacidasieunna boro-boro inget kana babacaan boro-boro inget kana doa-doa erek lumpat wae teu bisa aira rasaanna teh berat we sukuna teh asa aya nu nyekelan. Atuh ningali si Bongkeng kasosoakan kitu makhluk anu pikasieun teh nyakakak bari ngadeukutan ka si Bongkeng. Manusia maneh geus bakal jadi milik kaula manusia. Hayu milu kang kaula ngareunah milu kang kaula mah silai rek digawekeun di ditu manusia. Atuh ngadenge kitu teh si Bongkeng geus teu bisa nahan pangawasa manehna tungtungna ngalenger kepiuhan bari ngalumuk ka hanau. Ningali si Bongkeng kapaehan makhluk eta teh atuh ngaragamang anu niat erek marawu ka si Bongkeng. Tapi tiba-tiba pas si makhluk eta encan nepi ngarawu si Bongkeng aya cahaya bodas anu ngolebat nyamber kana eta awak si Bongkeng. Kurang ajar sia saha eta anu dipinuan kana urusan kaula. Kurang ajar sia. Eta makhluk kacida keseleunana ambek manehna nanya saha eta anu nyalametkeun si Bongkeng. Terus ya manehna ngudag kana eta cahaya. Teu nyangka makhluk eta teh yen si Bongkeng mah padahal masih kena aya di dinya. Sing horeng sing mana horeng makhluk eta teh kapiheulaan ku ambek meureunan. Jadi ningalina teh si Bongkeng teh dibawa ku cahaya anu bodas tadi. Sok padahal si Bongkeng nama masih kene aya di dinya ngan saukur ka bobodo tenjo. Terus weh paudag-udag dua cahaya antara cahaya bodas jeung cahaya hideung teh sing blesat ka ditu ka dieu. Kadang-kadang ngaluarkeun cahaya sora anu ngabledug siga aya anu diadu. Sing saleworna angin beuki gede, anjing babaung, sora manuk sing caruit. Pokona mah pikasieun. Ila karilaan malah jadi tibalik anu satadina cahaya bodas diudag-udag kuno hideung jadi tibalik malahan cahaya hideung anu diudag-udag ku cahaya bodas malah sakali-kali diadu di wae sing bledugna sora sing cilegurna sora teh pagantian jeung sorana angin anu sing salewor pagantian jeung sorana anjing anu babaung. Terus kitu jeung kitu sampai ke akhirna cahaya hideung teh ngaleungit langsung manehna lenyap teu kaciri deui barengna jeung ngaleungitna eta cahaya hideung
angin ge ngaradak eueuh, sora anjing ngaradak repe, sora manuk ge ngaradak eueuh. Kaayaan ge atuh caang deui sapada harita. Atuh si bongkeng teh kaciri jelas ngagogoler dina jalan. Terus we cahaya eta teh nyeor kadinya nyamperkeun kana awak si bongkeng. Pas nepi di gigireun awak si bongkeng, cahaya bodas eta berubah wujud jadi sosok lalaki anu ternyata si ngoreng eta teh Pak Haji Basar anu niat rek nyalametkeun si bongkeng. Bongkeng, bongkeng, hudang jang, bongkeng, hudang jang, hudang buru jang, hudang jang. Pak Haji Basar ngageuing-geuing si bongkeng, tapi henteu dicaba. Ngan ukur ku sorana hungkul. Terus we gegeruan nita hudang ka si bongkeng. Henteu digebi-gebi si bongkeng teh. Keng, hudang ieu. Uru ieu aya abah. Bongkeng, hudang. Ieu abah aya di dieu ieu. Pak Haji Basar terus ngahudang-hudang si bongkeng. Sina hudang ngan aneh soalna Pak Haji Basar henteu nyabak-nyabak ka si bongkeng, henteu ngagebi-gebi gitu. Bila kalilaan si bongkeng oge ngulisik. Pek manehna beunta. Tembong ayeuna mah kaayaan teh geus caang cengra. Malah mah sora anu pikasieun jeung angin anu handaruan ge geus eueuh. Di mana nya uing? Alah, sia jurigo ge geus eueuh ayeuna mah. Angin ge geus eueuh. Jabani caang. Moal kitu ayeuna teh uing teh keur di akhirat ieu teh. Aduh, mak, bapak, uing teh meureun geus maot ieu teh. Kitu geureun teh si bongkeng bari pek hudang terus manehna gigisik. Barang si bongkeng ngalingeuk ka palebah Haji Basar, si bongkeng meuleuheuk bari mikir. Alas ya, aya malaikat. Aduh, saha ieu nya asa wawuh tapina piraku uing wawuh jeung malaikat. Aduh, ampun malaikat, ampun. Kitu pokna si bongkeng bari pek manehna sujud nyembah ka Haji Basar. Keng, ieu mah abah keng, lain malaikat. Maneh teh masih kena hirup keng. Ieu teh abah Haji Basar. Haji Basar seuri bari manehna ngabejakeun yen manehna teh Haji Basar. Alas ya, si abah aya di dieu euy. Alhamdulillahirabbil alamin, abah. Gabrug si bongkeng ngagabrug ka Haji Basar gedubrug teh. Si bongkeng disusut kana jalan. Atuh Haji Basar tengah kae seuri bade nita hudang deui ka si bongkeng. Hudang keng, hudang. Da geus puguh maneh teh moal bisa ngagabrug ka abah. Da abah jeung maneh teh beda wujud atuh keng. Ari maneh mah jeung ragana, ari abah mah ngan saukur sukumana keng. Kitu jeung Pak Haji Basar. Paingan we atuh tita tadi Pak Haji Basar teh teu daek ngagebi-gebik si bongkeng di waktu si bongkeng masih kene kapiuhan. Sing horeng atuh udah beda geuning. Ari si bongkeng mah geus puguh jeung jasadna, ari Haji Basar mah ngan saukur sukmana. Da geus puguh jasad Pak Haji Basar mah aya di imahna keur mujasmedi minta pitulung ka Allah supaya bisa nembus ka alam siluman. Sanggeus Pak Haji Basar nyarita kitu atuh si bongkeng teh kerung bari heran siga aya nu dipikiran. Da geus pasti atuh si bongkeng mah moal ngartieun naon maksudna anu diomongkeun ku Pak Haji Basar teh. Terus we si bongkeng teh nanya ke Pak Haji Basar. Kelah Pak, uing mah teu ngarti euy. Beda kumaha Pak? Pan uing teh jeung si abah teh sarua manusia atuh. Beda kumaha maksudna ieu teh Bah? Nah si abah beteu beunang ditewa ku uing. Emang abah teh geus maot euy. Geus teu bisa ditewa ku uing berarti geus jadi jurig atuh si abah teh.
Boa si Abah teh babaturan anu tadi anu serem teh meureun. Si Bongkeng nyarita anu kacida polosna da geus puguh adat si Bongkeng mah kitu ek nyarita ka saha wae istilah nama bahasana teh disaruakeun gitu. Padahal dina hatena mah jeung kalakuanna masih si Bongkeng teh ngarupakeun budak anu kacida bageurna. Hehehe, lain kitu Jang. Kan maneh teh ieu teh keur aya di nagara jin, di nagara siluman. Tah ari maneh mah asup teh ka dieu jeung awakna. Ari Abah mah ngan ukur sukmana hungkul. Da awak Abah mah aya di ditu di imah keur ditungguan ku si Emah Haji kaharti kitu Bongkeng. Haji Basar nyobaan rangkeun deui ngajelaskeun ka si Bongkeng yen ayeuna teh manehna teh keur aya di nagara siluman. Nya kusabab si Bongkeng mah kadinyana jeung badanna, ari Pak Haji Basar mah kadinya teh ngadu kusukpanna, jadi weh henteu bisa pacabak kitu cenah. Nu bener bah, piraku wing aya di negara siluman. Ari si Abah aya-aya wae nyarek naon atuh wing ka negara siluman bah. Sing bener atuh bah kumaha ieu teh? Nu bener ieu teh kumaha ieu teh? Aduh wing jadi lieur bah. Si Bongkeng terus nanya deui ka Pak Haji Basar bari bener-bener satengah teu ngarti manehna mah. Nyarek naon atuh cenah jigjig ka nagara siluman, da eueuh niat eueuh naon piraku ulin ka nagara siluman. Lain teh ulin Keng, maneh mah jigjig ka nagara siluman teh. Ari maneh ingat henteu maneh teh nyalair di walungan jeung si Kohen. Tah maneh mah keukeuh wae jairna teh ka Marbaya. Sok padahal mah kan pada apal sararea oge ulah sok aya nu jigjig ka Marbaya. Dan geus puguh Marbaya mah tempatna siluman. Kaharti teu maneh. Si Bongkeng ngahulang sakedeung bari pek tungkul. Geus ila manehna ngomong, "Oh heueuh bener bah euy. Ayeuna mah uing ingat. Bener uing teh di ieu ye dibere jimat lah ku Haji Bohim. Tapi nahanya jimat teh teu mental. Goreng ieu jimat Haji Bohim teh anger uing didatangan ku siluman. Bingung uing ge tapi kamari mah ketang pernah silumanna sieun ku uing beneran bah euy." Si Bongkeng mulai ingetkeun. Terus manehna carita yen ku Haji Bohim teh pernah dibere jimat, sakalian ditemongkeun ka Haji Basar jimatna oke. Tapi manehna teh cenah ngarasa aneh da besa kamari mah cenah si silumanna teh pernah sieun ku manehna. Tah Bongkeng eta teh lain jimat sia. Geus puguh maneh teh rek ditumbalkeun ku Haji Bohim. Makana maneh teh dibere eta gelang pelamak. Naon sababna? Soalna ari ngaran-ngaran anu erek ditumbalkeun pastina teh sok dicirian. Tah lamun mah maneh teu make lamak eta, meureun silumanna oge moal memerika maneh. Tah masalah kamari siluman sieun ku maneh berarti kamari mah manehna teh keur eling kanu kawasa, eling ka pangeran. Makana eta siluman teh sieun ngan kusabab manehna make keneh gelang lamak eta, maka silumanna oge balik deui. Da angger siluman mah bakal memberikan aya cirian kitu Bongkeng. Pak Haji Basar panjang lebar nerangkeun ka si Bongkeng kumaha kajadian ti awal naon tujuanna Haji Bohim mere gelang lama ka si Bongkeng. Aduh teu balegnya euy, bener-bener jahat geuningnya Haji Bohim teh. Alah paingan kamari si emak jeung si bapak ngomong cenah dititah gawe ku Haji Bohim mah bingung cenah. Pek sieun cenah ge pek butuh ayeuna mah uing ngarti bener bah lah.
teu balik tapi uing kamari bah ningali oge euy Haji Bohim teh di ditu tuh kukuli bedan makana uing teh mapai teh erek neangan soalna sugan teh mah Haji Bohim teh lain aya di negara siluman sugan teh uing teh ieu teh lain ke di negara siluman kitu bah. Terus kumaha atuh hayu urang balik bah uing geus teu kuat hayang papanggih jeung si emak jeung si bapa ye lah. Karunya lah si emak meureunnan arep-arepeun we uing teu balik ye sapeuting aduh kumaha bah watir teuing atuh. lain sapeuting bongkeng maneh teh di lemur mah geus eueuh hampir saminggu geura keun bae ulah loba pikiran ka kolot maneh sok weh ayeuna mah pikiran pibalikeun da geus puguh maneh teh moal bisa balik jeung abah da geus puguh abah jeung maneh teh beda abah mah sukma maneh mah jasad. Bener bah piraku uing geus eueuh saminggu nah da uing mah kakarake sapeuting rarasaan di dieu teh bah euy. Terus kumaha atuh uing ai teu bisa balik jeung si abah mah kudu ka mana uing atuh neangan pangbalikan bah. Aduh uing jadi sieun bah engke sorangan deui atuh uing di dieu. Si bongkeng tumanya deui ka Pak Haji Basar bari bangun anu loba kabingung jeung kasieun si bongkeng teh sok sieun dirina teu bisa kaluar deui di negara siluman. Sok ayeuna mah keng eta gelang lama kumaneh pikeun supaya siluman anu ngudag-ngudag maneh teh teu datang deui alungkeun ku maneh sing jauh. Terus maneh ulah sieun teu bisa balik da abah mah yakin maneh mah budakna bager rajin kana ibadah yakin abah mah 100% maneh teh bakal bisa kaluar deui di negara jin ieu di negara siluman ieu ngan ayeuna mah kari manehna we sok anu kudu daek nyareat kudu daek nuturkeun petunjuk ti abah kitu bongkeng. Pak Haji Basar ngomong deui ka si bongkeng bari sakalian ngupahan ngayakinkeun bahwa si bongkeng teh pasti bakal bisa kaluar deui di negara siluman eta. Lain mah kari we cenah si bongkengna daek ngikuti kana saran-saran Pak Haji Basar. Terus we si bongkeng teh ngalaan kana gelang lamak eta terus dialungkeun gelang lamakna teh barang dialungkeun atuh kari cidareuwas na si bongkeng soalna pas dialungkeun teh kaluar suara anu andarua nu ngapledug siga ngalungkeun pepetasan. Si bongkeng ngadadak reuwas bari pek ngomong deui ka Haji Basar ngabeledug geuning bah euy nanya lamak bisa ngabeledug gitu bet siga ngalungkeun pepetasan uing euy alah reuwas uing. Terus naon wae bah ieu teh syaratna uing kudu ka belah mana atuh ieu teh neangan pambalikan teh. Pak Haji Basar ya atuh langsung nemalan sok weh atuh ayeuna mah maneh lumampah deui tuturkeun we jalan ieu teangan hayam warna bodas lamun geus panggih jeung hayam warna bodas tuturkeun ka mana wae eta hayam bodas indit kumaneh tuturkeun sing sanajan kaliang anu leutik kumaneh tuturkeun. Siapa mah sok heureuy wae euy lah sok ngabanyol wae piraku uing kudu nutur-nutur hayam kana liang anu leutik atuh da moal asup bah ku syariat oge da uing teh gede ieu teh. Si bongkeng nyempad kana omongan Pak Haji Basar bari manehna rada nyereng oge da meureun manehna pangrasa manehna mah mustahil awak anu segede manehna asup kana liang anu leutik. Geus we pokona mah ulah loba nyempad ayeuna mah laksanakeun we pokona mah arahan ti abah yug sing sanajan maneh asup kana liang cocopet ari nuturkeun hayam bodas eta mah maneh bakal bisa asup bakal terus keluar jampak aya di wahangan marbaya maneh jadi bisa balik ka imah geraju cobaan ku maneh keng. Pak Haji Basar ngayakinkeun deui ka si bongkeng bahwa eueuh nu mustahil ari sifatna di alam siluman mah. Akhirna mah atuh si bongkeng ge heueuhkeun percayalah sing sanajan dina hatena masih keneh ragu
tapi demi manehna hayang balik ka lemur nya manehna kudu daek lah ngikuti kana arahan anu jadi guruna. Sanggeus si Bongkeng nyanggupan atuh Pak Haji Basar ge langsung ngiles teuing ka mana, sapi sancana Pak Haji Basar pamitan heula ka si Bongkeng, malah mah ngomong di mana si Bongkeng menang kararepet deui si Bongkeng ditah nyamat manehna we 3 kali. Bari tebrigeus cenah ge bumi 3 kali, insyaallah cenah Pak Haji Basar teh bakal datang ka si Bongkeng. Saenggeus kitu mah atuh Pak Haji Basar ngaleungit, si Bongkeng oke lumampah erek neangan pijalaneun, erek neangan hayam bodas anu bakal jadi petunjuk. Teu kacatut di jalana antukna si Bongkeng nepi ka hiji patempatan anu dimana di tempat eta aya hiji bangunan anu kacida megahna. Malahan salila saumur hirup si Bongkeng can pernah ningali eta bangunan samegah kitu. Da cek perasaanna mah di daerah manehna mah malahan eueuh lah model bangunan anu megah seperti kitu. Terus si Bongkeng teh ngaraneg bari pok ngagreneng dina hatena. Alah, ari ieu bangunan naon nya? Uing mah asa kakarek ningali dah saumur hirup uing. Iya asa megah-megah teuing. Olah itu meuni harelang harurung kitu. Warna oge anu koneng, anu gugurilapan. Alah, bangunan naon ieu nya? Ah, asupan kitu ku uing. Sugan atuh magi hayam teh di jero di dinya meureun bisi dikurungan dina imah eta. Kitu geureun teh si Bongkeng. Bari pek manehna luak liuk sabudeureunana tapi sepi eueuh sasaha. Langsung we atuh manehna teh ngalengkakeun sukuna. Niat mah erek asup ka eta bangunan. Sugan jeung sugan manggi hayam bodas teh di jero bangunan eta. Barang si Bongkeng geus leumpang sababaraha lengkah, si Bongkeng ngaraneg deui, manehna curinghak. Pek luak liuk kakenca ka katuhu. Manehna ngahuleng. Sing horeng manehna ngadenge jelema anu sing jererit, marentah tulung. Sing koceak marentah tulung. Aya nu dordar wae sora anu keur marek-rekan batu. Aya nu keur sora ngaragaji, pokona mah pacampur siga jelema anu keur digarawekeun. Aya ari eta sora sahanya euy? Rame kitu. Sora nu keur digarawe tapi nah bet loba nu menta tulungnya euy. Alah uing mah asa jadi penasaran. Ah erek terus ka jero we ah. Aing mah penasaran bener uing malah. Kitu geurentesna si Bongkeng. Bari terus we si Bongkeng teh nuruskeun deui jalana leumpangna hayang nyaho erek abus langsung cenah ka eta bangunan. Barang si Bongkeng rek asup pisan kana eta lawang, ditukageun si Bongkeng aya nu ngagegero. Hei, tulungan, uing, hei, iya tulungan, uing, hei. Atuh si Bongkeng teh curinghak. Bari rikat manehna malik di ka tukang luak liuk neangan eta sora di mana datangna. Terus we atuh si Bongkeng teh mundur balik deui ka tempat anu urut. Bari culang cileung manehna ngadeuketan pusat suara eta di mana arahna. Da soalna sorana sora budak cenah, duh karunya cenah. Lamun teu ditulungan bisi ayana naon kitu cek pamikiran si Bongkeng. Di mananya euy tempatna? Da tadi menikah dengena ekstra. Alah boa-boa eta teh meureunnan korban siga uing meureun. Korban tumbal si Haji Bohim kitu. Aduh. Ah ayeuna mah uing moal nyebut mangan si Haji Bohim. Da geus puguh eta jelema teh geuningan jahat euy. Itu geurentes si Bongkeng. Bari terus manehna culang cileung di mana datangna eta arah sora anu minta tulung teh soalna manehna hariwang yen eta teh sora budak anu ditumbalkeun ku Haji Bohim. Bareng ningali ka luhur si Bongkeng ngarenjag soalna di luhur aya nu ngagantung dina areuy. Tapi aneh
Si Bongkeng wae can apaleun eta teh makhluk naon. Soalna makhlukna aneh, bentukna siga boboko, tapi aya buntutan ngacir, huluna wae dempak, ngan aya irungan dimancung leutik siga jarum. Astagfirullahaladzim, ari eta makhlukna naonnya? Ih, uing mah asa kakarek ningali saumur hirup. Bener-benernya di nagara siluman maroba nu araraneh. Nah itu bet buntutna geuning ngacir kitu. Makhluk naon etanya? Eta lainnya anu minta tulung teh. Maknya makhluk itu bisa ngomong. Si Bongkeng ngejat ka tukang bari maehna gegerenengan. Maehna ngarasa aneh ningali makhluk anu kawas kitu mah. Hei, buru atuh hei tulungan uing. Buru tulungan uing. Engke ku uing ge maneh dibantuan gerak. Hai maneh teh pan hayang keluar di dieu. Engke ku uing dibantuan, beneran sok lah ku uing dibantuan. Kitu cek eta makhluk ngajak ngobrol ka si Bongkeng. Sing horeng bener cenah geuning didinya pusatna sora teh. Anu tadi minta tulung teh sing horeng bener eta makhluk. Wadaw, geuning heueuy eta bener anu minta tulung teh heueuh ya. Aneh euy. Ari maneh naon euy? Geuning maneh bisa ngomong euy. Alah sia uing mah aneh. Daek uing diajak balik maneh. Alah sia bakal araneheun urang lemur. Wah si Ohen bakal resepeun euy ka maneh. Si Bongkeng ngerasa kaget jeung heran ningali aya makhluk samodel kitu tapi bisa ngomong. Wah asna lamun dibawa ka lemur, waas gujrudna meureun sakumaha gujrudna eta lemur, waas teu araneheunana. Buru atuh hei, tolongan uing. Rek ditolongan moal atuh hei. Eta makhluk nyarita deui ka si Bongkeng. Tenang atuh hei. Rek uing ge kitulungan hei. Kerek neangan heula cocoer hei. Daguanya hei. Si Bongkeng nemalan bari satengah ngaledek ka eta makhluk teh heuda meureunan ku lucuna teh ya sigana mah. Terus we si Bongkeng teh neangan pacocoer. Ku kabeneran teu jauh ti dinya aya pangpung tangkal. Nyaku si Bongkeng teh dicokot, langsung dirarad anu saeutak-saeutikna mah dipites-piteskeun ku leungeun da geus puguh teu mawa naon-naon. Ai salian sair jeung ember mah. Terus we si Bongkeng teh ngadeuketan ka eta makhluk. Aneh cicingnya kuing erek dicoer. Cicing bisi maneh labuh keh. Cicingnya cicing urang coer. Si Bongkeng ngomong deui nitah cicing ka eta makhluk. Ku sabab cenah erek dicoer. Terus we atuh si Bongkeng teh ngasorkeun cocoer anu niat erek ngait eta areuy supaya areuna pegat. Tapi si Bongkeng ge henteu poho. Leungeun anu sabelah nyekel panyoer, anu sabelah deui nyeker sair, anu maksud bisi makhluk eta murag katampanan eta ku sair. Antukna makhluk eta ge beunang atuh disalametkeun ku si Bongkeng. Teu kungsi lila makhluk eta teh ngomong deui ka si Bongkeng. Nuhunnya hei, geus nyalametkeun uing. Hayu ulah ayeuna mah ku uing dituduhkeun jalan balik. Yuk tuturkeun uing. Bener uing mah moal ngabobohong. Si Bongkeng ngahuleng bari ngagerentos dina hatena. Nah cenah ieu makhluk bet erek nganterkeun, erek nuduhkeun jalan pangbalikan. Sedengkeun ceuk guruna ceuk Pak Haji Basar anu bakal nuduhkeun jalan pangbalikan teh hayam bodas. Tapi nah aya bet makhluk nu kieu nu erek nganterkeun jeung nuduhkeun jalan pangbalikan teh. Meureun sarua bae dituduhkeun jalan pangbalikan ku ku makhluk ieu oge. Meureun ieu ge ngan padah istilahna teh mulang tarima padah maehna ngarasa ditulungan. Tapi makhluk eta oge masih keneh mere syarat ka si Bongkeng. Heug cenah dianterkeun jeung dituduhkeun jalan balik, angsal salila di perjalanan si Bongkeng kudu daek nutupan ceulina. Atuh si Bongkeng oge nyanggupan da eta mah nganu syarat anu teu sapira. Antukna manehna duaan laleumpang mapai jalan eta. Anu ternyata jalan eta teh geuning ngarahkeunana teh kana gua.
Nalika di jero guha si Bongkeng ngarasa panasaran nya manehna muka peungpet ceulina, manehna panasaran naha bet dititah nutupan ceuli. Barang si Bongkeng muka ceulina atuh si Bongkeng ngarasa reuas jeung sieuna. Antukna si Bongkeng buka pikiran goreng ka eta makhluk. Bawa cenah urang teh erek ditumbalkeun teh. Soalna si Bongkeng ngadenge jelema anu sing jarerit minta tulung, sing kocak sing jarerit, anu matak pika ketireun. Tulung, ampun, tulung. Si Bongkeng ngaraneg pek culang cileung kasih si jeung kagigir neangan arah sora anu marenta tulung eta. Maneh mah petengah gogo ka uing tutupan ceuli hayu buru lembang geus ulah loba awaril. Ke heula atuh ari maneh eta dengekeun loba nu marenta tulung, urang tulungan heula hayu ayeuna mah karunya nya maneh mah kitu geuning. Pokona mah hayu teruskeun lempang ge ku uing di bejaan amun ngaliwat ku ieu. Buru-buru ayeuna mah ulah nyar-nyar picilakeun, buru ayeuna mah hayu. Si Bongkeng jeung makhluk eta kalaparasea durder marebutkeun nu hiji hayang nulungan, anu hiji kudu langsung lempang tong mikiran kalitu ka dieu. Waktosna pamiarsa teu nyekapan rupina dongeng Sunda kasasar lampahan nu bagian katilu dicekapkeun dugi ka dieu heula. Insyaallah dongeng Sunda kasasar lampahan nu bagian kaopat ku Mang Abdul badis dipedar dina Sabtu anu payun. Permios.